acara kemarinnya Kang. Timnya kapal. Aing bari pun euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di dia. Loh, Ya. alhamdulillah aya naon? Hah? Aya naon? Manila lepas ieu teh. Iya. Ieu wayahna motor mogok anu kamari nginjem 50. Ning, wayahna ayeuna motor itu mogok, bensin beak. Aing kumahanya. Itu wayahna itu emang wayahna we da motor mogok kan itu bisa lempang gitu. Tamah gitu. Atuh kieu we mah. Da berhubung imah punten Kang. Si Robeng pan nagih ya. Ente kan boga hutang ke saya. Tawayahna deh. Itu Oh, jadi boga hutang ka dia? itu kan memang hutang ka dia. 50. Urang nungguan ti dieu we tuh. Kalau mun si ieu bayar atau mun dibayarkeun ka ente gitu. Oke, heula si si Robeng ge boga hutang ka aing. Berarti ente ge nungguan bayar ti dieu dong. Atuh heueuh. Kayak bola hutang nu mana? Oh, nu kamari. Heueuh. Oh, aing pohonya. Kumaha tuh urang lieu. Kumaha? Atuh Rabel boga hutang ka aing. Aing boga hutang ka dia. Dia boga hutang ka itu. Aing nagihna ka saha? Naon di dieu euy, mun reueuh. Di tadi. Iya. Aing motor mogok. Oh, Tadi meuli bensin. Iya, aing teh nagih ka si Rabel. terus Rabel nungguan ti dia. Tapi da aing heueuh ngarasa boga hutang ka dia. Aing geus lieur. satueuna ulah. Satueuna mah kieu bae. Kumaha tah? Di Injuman bae nama 50 mah aya yang beli bensin. Oh, Tah mah di Injuman heula. oh berarti. Yang bayar hutang ka dieu. Oh, berarti ieu bayar ka dia. Heeh. Oh. Ya, itu nuhunnya. Heeh. Kapan nyeneget boga hutang ka aing kudu bayar. Oh, Gitu. Terus, iya, kumaha? Ah, ente pan boga duit. Heeh. Ente ge bayar ka urang ka dieu. Nah, berarti ente ka urang lunasnya. Heeh. Nah, urang ka ente lunas, tadi geus bayar. Nah, ente ka dieu geus bayar. Aing jadi lieur, aing nagih ka saha ieu. Berarti ya duit urangnya. Tah, dai nama berhubung hutang ieu geus lunas kabeh. Hmm. Tah ieu dicopot deui ku urang. Nah, dicopot deui. Pan tadi kurang di Injuman ka dieu. Yang bayar hutang ka dieu teh. Tah ieu dicopot di kuing. Berarti ieu hutang ka dia Lunas. lunas. Ieu ka dia Lunas. ieu ka dia Lunas. ieu ka dia. Tah ieu dicopot di kuing jadi lunas. Ya tadi manginjeman. Tadi mah nginjeman hungkul. Lieur. Terus duit aing mah ka mana? Aing duit aing ge ka mana dan nagih ka mana itu meunang. Oh, terus duit urangnya ka mana? Lieur. Jadi,